ceritakan Mama Bakri. Ieu cerita dongeng Mama Bakri. Almarhum almarhumlah sempur jelema anu kiai teu ditarima norekat, nu ustad teu ditarima norekat, nu ieu teu ditarima diterima begitu aya tukang ngaduk kotok. Tukang ngaduk kotok datang ke Mama Bakri. Hayang zikir, sila. Langsung ditawajuhan. Kiai kaget. Heran nih maka mama. Ari urang anu mau kita bae teu ditarima. Ari si itu tukang ngaduk kotok ditarima. Aing mah teu kaharti sakeun. Moal kaharti ahli thariqah. Moal kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut. Disebut pirosah. Pirosatul mukmin beuh adak wa adu minas saif. Pirasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Nah, ieu Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngaduk kotok. Ditanya nu ngaduk kotok, "Aisyah ieu bisa norekat ditarima kumaha kitu?" Kasadaran aing. Kumaha mimiti sadarna kieu mun hayang nyaho mah. Aing teh keur ngaduk kotok. Begitu keur amprekan polisi. Aju atuh wah beresat kabeh nu ka sumur, nu ka empang, nu ka mana. Aing mah ka masjid jageun teh. Kebenaran di masjid berjamaah aing mah lain salat pokokna mah asal ku polisi diamankeun bae. Unggut-unggutan bae aing mah barang nyileup polisi aya keneh. Barang nyileup polisi aya keneh, salat geus tereh heureunan. Isi kumaha polisi aya bae. Make sepatu-sepatu acan nya salat ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi nya ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi. Kula deuk tobat Gusti, tobat loba bener moal deui kula ngaduk kotok. Kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula memaksiat kos kieu. Waduh. Polisi geus kieu bae. Udang sia. Dredet dia. Batur ngeusan salatnya na Allahu Akbar. Salat dulu. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah Karim. Polisi kaget, batur geus kalaluar kabeh, nyanakan heula polisi. Aya keneh mah salat mah. Cak polisi, kok tukang ngaduk kotok beuki salat sih. Heran aing cak polisi. Gas, dah tinggalkan kana teh geus. Oke, mah isuk bae. Alhamdulillah, cak aman aing. Gas, datang ka Mama Bakri dengan rendah hati, dengan ikhlas, tobat. Saat eta mama ningali beren kalau jelema piwalieun tuh atuh kiai tinggal kiai aing ngabuleudan bae mata mah ye bandingan tukang ngaduk kotok tah mah tuh. Nah iyalah jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha bae tetap bijaksana. Di zaman Bung Karno orang bijaksana nu selamat. Zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema nu bijaksana anu aman bisa dakwah terus. Kabelah dieuna Sudomo terus. Jelema nu bijaksana nu bisa dakwah terus. Terus sampai ayeuna. Sampai zaman Gus Dur, zaman kitu Megawati, zaman presiden anu ayeuna jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus. Ucing-ucingan bae masalah. Lockdown lah. Buka SPBU buka. Kesian bensin. Hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah. Kangjeng geus kajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruhak karasakan ku urang. Ruhak eta dicekel panas dipicen parem. Tapi kan tetap kudu disalamatkeun melalui Abu Nawas salamet, melalui Sa'dun salamet. Ki Sa'dun di naon dipanggil ku gubernur ku raja. Ki Sa'dun teh ieu na kapan dibeli make naon ngaranna make calana. Terus kukudaan padahal mah kiai gede wali Allah ketika ditanya Sa'duddin eta saha nanya Sa'dun Majnun Edan begitu ditanya ku raja coba ka dia hayang ngobrol jeung Edan Sa'dun
Sia bangunna ieu edan tapi bener. Tapi kan aya nu bener tapi edan. Ieu macam-macam di dunia teh ya. Aya nu kadeuleuna edan tapi bener, aya nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, sadun coba sagaduna edan tapi bener, coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh? Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan supaya ulah teu ashate. Babari jangan nasehatna. Taneuh ieu jadi istana bagi raja. Moal kebelit taneuh ieu jadi kuburan jang raja. Geus sakitu mah pikiran ku raja. Saat ieu taneuh jadi istana jang raja. Isuk pageto taneuh ieu bakal jadi kuburan jang raja. Guys, wassalam. Si Harun Ar-Rasyid bener oge nya itu gitu. Tuh. Kuari penggede-gede pembesar orang keur ngabangun istana. Urang makan kuari keur ngabangun teh ngabangun jang setelah balik. Perbedaan antara penggede urang jeung urang. Maka tenang bae urang. Kalem bae sebab di dunia moal kebel geus bae eusi ku ngaji, eusi ku zikir, eusi ku maca sholawat, eusi ku ibadah, ikuti aturan-aturan sebab nyana anu boga program ulah kudu hese-hese heulanan ketika lockdown. Bahkan urang babarengan menta deui tambah 2 bulan. Setuju? Tah, siapa setuju bae? Paeh di imah sia kajeung ngomong. Nah, ieu mah kulawan sakadar pembukaan. Ulah gontok-gontokan henteu dijelaskeun secara rinci tentang wabah, tetapi wabah tetap aya. Urang sikapi dengan rendah hati, menglockdown sorangan urang supaya selamat. Tetap pakai aturan lain aturan manusia biasa, tapi aturan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener jeung bohongna urusan pemerintah. Engke ge kapanggih aya hikmah. Ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Setiap Allah nyeun musibah di dinya aya hikmah. Setiap Allah nurunkan penyakit ke diri orang aya hikmah. Ratusan titipan ti Gusti Allah. Ketika aya sehat aya titipan Gusti Allah. Ketika aya muriang di diri orang aya titipan Gusti Allah. Ketika mata orang cekas ratusan titipan Gusti Allah. Ketika ceuli orang cekas titipan Gusti Allah. Leuwih-leuwih musibah ratusan titipan bakalna kabaca ku urang hikmahna. Kula geus bisa ngabaca insyaallah. Setelah dikoreksi hikmahna naon? Adik kula haji enton nanyakeun langsung ke haji, hikmahna naon sih cenah corona? Kula seri. 2 kali nanyakeun anak. Kaji daun cenah hikmahna. Begitu diteliti sambil merenung ka Gusti Allah kabaca ku ngan teu meunang dibejakeun. Teu meunang dibejakeun. Hikmahna mah insyaallah kula insyaallah Habib Lutfi pasti sarua. Hikmah daripada corona pasti aku. Cuman pantes Habib Lutfi ge teu ngomong, kula ge moal ngomong. Hikmahna geus kapanggih jasa insyaallah. Tanda mantap urang kula ngomong kos kitu teh ikuti bae. Berarti kan aya makna di jero. Di jerona aya mah ikuti aya makna. Hikmahna ke bakal terbaca mungkin setelah 5 tahun anu ngemukakeunana atawa setelah 6 tahun kuari moal bisa dibukakeun. Sebab ieu lamun dibukakeun bahaya geus bae. Urang mah kuari nu penting mudah-mudahan ngadoa ka Allah dibere keamanan, dibere katentreman, dibere kanikmatan, leuwih deukeut ka Gusti Allah, leuwih mantap ka Gusti Allah, deketan kiai-kiai ahli-ahli Allah, para habaib-habaib zuriat-zuriat Kangjeng Nabi supaya orang lebih mantap ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekedar sakitu geus bisa dibaca ku urang bari lalagaan ge henteu dirinci kula ku kula padahal tina hifzun nafsi eta teh berarti kan aya cara aya kaifiatna dan lain sebagainya geus dipikirkeun tetapi henteu geus ieu mah lantaran SPBU na geus tereh diangkat. SPBU bae kula mah
terusnya ieu mah hiji sekedar pembukaan minal aidin wal faizin. Artina ij'alna ya Allah minal aidin wal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka urang kabehan termasuk jelema anu babalik ka fitrah kesucian. Nomor kaduana supaya faizin aya dina kemenangan urang perang jeung hawa nafsu. Intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Informasi kedua nah ieu tentang ngaji minggu katilu lantaran lebaranna minggu jadi minggu kahiji ieu minggu kahiji tadi minggu kedua isuk minggu katilu urang karak ngaji jadi masih aya 2 minggu. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere senang, dibere tentrem, dibere merdeka hati urang sehingga urang bisa menghadapi naon bae anu terjadi dengan ridho karena qada jeung qadar Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ala kadar pembukaan pencerahan menghadapi tentang corona. Ulah bingung, ulah jadi gontok-gontokan, ikuti supaya aya dina katentreman. Ulah naon kitu ngaranna nyangkal, ulah geus bae niatan ibadah ka Gusti Allah. Ulah sila omongkeun, ulah ngomongkeun ka pamarentah, ulah ngomongkeun ka polisi, ulah ngomongkeun ka tentara. Geus urang sadari diomongkeun ge tetep bantuan teu datang ke. Sakitu bae. Geus bae sakitu bae res atuh. Geus nya nu boga nya nu ngalegleg atuh geus bae jang nyana.